يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa zuhdu jeung ari juhud teresep kana dunia ahsanu mansibin. Ahsanu mansibin eta pangalusna kadudukan. Eta pangalusna kadudukan darajat ba'da tuko dina sabada takwa. Ba'da tuko dina sabada takwa dina harti takwa diheulakeun kakara juhud gadituna. Wabihi jeung ku ieu juhud. Wabihi jeung ku juhud yunalu dirawatan atau diraih dihasilkan mana wilah naon makomu arbabil ula kadudukan pirang-pirang anu boga kaluhuran. Kadudukan pirang-pirang anu boga kaluhuran yakni ngamaksud nadim atau musonnib anna zuhda kana yen sa'nyana juhud. Sa'nyana juhud teh afdolul manasibi eta pangutamana tina pirang-pirang kadudukan. Kadudukan dina urusan agama naon bae nu panghebat namah di mana-mana jalma kasipatan ku sifat juhud. Ibadah leutik oge leutik teh katingalina teu loba bisa ngelehkeun batur anu mun dina salat mah ribuan rakaat tapi hatena teu kaeunteupan ku sifat juhud. Ieu mah 2 rakaat jalma teh teu loba gitu. Ngan hatena teu beuki kana dunia teh teu. Nah hirup teh sederhana we saala kadarna. Hatena teh bener lamun salat teh buleud iwal teh madep nate ka Allah. Beda lamun teh juhud pan kaboyong ka mana-mana inget teh lain. Bahkan daek salat oge ku pedah. Pan loba pamaksudan. Ngarah tere hasil cita-cita. Jadi ibadah nate henteu bener-bener lillahi ta'ala. Nyebutkeun lillahi ta'ala teh kudu naleta we unggul. Lalu sok disebutkeun kurang ge. Usolli fardhu duhri, usolli sunat duha, usolli sunat tahajudi, tungtungna teh lillahi ta'ala karena Allah. Ah wadul sih mah karena Allah gitu. Abdulul manasib ayil maqamati tegesna mah pirang-pirang kadudukan ba'da takwal ilahi dina sabada takwa ka Allah. Sabada takwa ka Allah. Takwa ka Allah teh eta nu kamari imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Ngajalankeun sagala rupa parentahan Allah, ngajauhan sagala rupa panyarekna. Sabada urang geus apal ilmuna da moal bener ngajalankeun, moal bener nyingkahan lamun ilmuna teu nyaho. Idhuwa lantaran ari itu juhud naon sababna sabada takwa juhud panghebatna cenah. Idhuwa lantaran ari juhud sababu mahabbatillahi eta jadi sabab dipika cinta ku Allah. Eta jadi sabab dipika cinta ku Allah. Jadi lain urang nu cinta ka Allah, Allah nu cinta ka urang. Jika urang mah kieu nempo ka dieu resep, nempo ka ditu resep, nempo ka dieu bogoh, nempo ka ditu bogoh. Ieu mah henteu, tapi batur bararogoh. Nah, pan eta mah
Jika Haji Opik gitu tuh kok penempono heran bogoh. Haji Ono mah santai tapi itu dia antri hayang. Nah iya mah orang lain naon ieu teh, tapi Allah nu cinta ka urang jadi sabab dipika cinta ku Allah. Wa ayyuman sibin sedengkeun wa ayyuman sibin jeung ari anu mana kadudukan nu mana gitu. A'la eta leuwih luhur jeung ari nu mana wae kadudukan a'la eta leuwih luhur minha tinimbang mahabbatillah, tinimbang dipika cinta ku Allah. Eueuh darajat, eueuh pangkat anu ngaluhuran naon dipika resep dipika cinta ku pangeran. Urang ge dipika cinta ku jelema anu kacido berehan nya beunghar geus ngeunaheun hayang non moal hararese. Ieu mah dipika cinta ku nu maha beunghar. Kumaha carana hayang dipika cinta ku Allah ku nu maha beunghar? Heuh carana teh tadi teh zuhud. Hatena eueuh di pasejaan iwal ti Allah we lompatan teh. Ai urang mah hayang di ka Allah geun teh kudu di dagor heula. Dibere lancar matara inget ke dibere naon paceklik atawa dibere wah karudet taon kakarak balik Gusti. Rada manteng pan nyebutkeun Allah na ya Allah. Sok tingali mahlul kiam lagi ti peureum-peureum. Ieu butuh ya. Nggak aja dikitukeun teh gitu. Da urang mah tanpa masalah mah sok tara inget. Kudu dibere masalah heula, kudu bere karudet heula, kakarak ngoceak gitu. Padahal mah kudu nanti urang teh naon lamun embung dibere karudet keur kaayaan kumaha wae ge hate muntang ka Allah mah ulah leupas. Ulah keur balangsak muntang dibere panen meueusan teu inget. Jadi keur kaayaan kumaha wae ge urang teh teu bisa leupas dina naon butuh ka Allah. Rek keur kumaha wae ge gitu. Tah wali mah bisa kitu tah. Wali Allah mah gitu. Haji Ono kaluar. Jadi keur kumaha wae aing geus jadi wali mah moal. Aing geus jadi wali mah. Kusabab urang mah nya walinya lain teu da. Nya urang mah nya kitu teh we ari jadi jalma kieu mah. Awak cager nya teu inget dibere gering kakarak ke urang gitu mata perlu urang mah dicepret teh. Dienten teh ge perlu. Jika kumaha we urang nempo budak kumaha tuh kadang pan budak oge gitu keur keuyeung ngaji mah mangkat keur teu keuyeung mah teu mangkat kumaha rek diantep wae tanda kolotnya nalika teu mangkat wayahna bari molotot Pak. Ternyata molotot teu mangkat teh nyokot nyere keplak gitu nyeri ka budak nyeri tapi budak bari mangkat ngagidi ngaji. Urang teh kitu Pak. Ayo dibere sagala rupa lancar wae mah rasaan teh asa nu urang we tanaga teh kamampuh teh wah ieu mah kudu dicepret heula ya kakarak ngoceak. Jadi perlu panyepret teh panyakit perlu ditipu batur perlu teh. Qala ngada usahaan Nabi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pidau Kangjeng Nabi izhad bid dunya yuhibbakallah wazhad bima indan nas yuhibbakan nas. Izhad kudu ngewa anjeun kudu ngewa kudu henteu resep bid dunya kana dunya tapak tina ngewa kana dunya naon yuhibbakallah yuhibba tah cinta ka kanjeun yuhibba tah cinta ka kanjeun saha Allahu Gusti Allah. Jadi Allah teh resepen pusan ka hiji jalma anu naon anu hatena eueuh nyarande kasalian anjeunna. Heuh jelema juhud teh pangna teu resep kana dunia nama sabab nu dipikir resep iwal di hiji naon Allah gitu. Matak muntang teh ka Allah deui pan urang mah lain. Salama masih keneh urang boga kamampuan boga kakuatan muntang lain ka Allah karena kekuatan urang heula engke lamun geus apes kakarak we ka mana nya
niangan wiridan kira-kira tereh diijabah. Nah mulai muntang ke mana? Ke Allah gitu. Hayang dipika cinta ka Allah kudu juhud cenah. Wazhad jeung kudu ngewa anjeun. Kudu juhud anjeun pima kana perkara anu tetep ieu mah indan nasi di manusa, anu aya di manusa, nu aya dina leungeun batur tong hayang-hayang teuing cenah. Tah lamun anjeun tara resep kana aya di batur maka naon yuhibba tah mika cinta ka anjeun saha annasu manusa. Ieu mah tiap kali datangan hayang dibere we. Sok jelema urang resep kanu jelema kanu hayang dibere wae gitu. Pan jelema ge kanu hayang dibere we mah ieu jelema datang pasti je. Geus pasti lah ieu mah ye. Nah gitu. Lamun urang hayang dipikar resep ku jelema tong hayang kana pamere manehna. Urang mah teu hayang ka dieu teh. Beunteun mah hajoana teu hayang teu. Naon tuh lah gitu kan atuh ngarti kudu tong resep cenah kanu aya di batur engke anjeun bakal dipikar resep ku batur pangna batur teu resep nama siap datang maneh mah sok ngarudegkeun batur tah hayang dipika cinta ku Allah. Kira-kira lamun urang geus dipika cinta ku Allah hayang naon tuh di Allah sagala aya. Justru lamun jalma geus meunang cinta Allah teu hayang naon nyata kituna teh kitu hungkul. Tinggal hayang dibere naon karamat kauniyah naon bahasa urang mah saciduh metu saucap nyata eta geus dipika cinta ku Allah. Tinggal hayang naon celek jadi harita keneh ada teu hayang deui atuh da saciduh metu teh moal lamun si ketum saciduh metu saucap nyata geus tamu pinuh. Rawa ngariwayatkeun hu kana ieu hadis saha Ibnu Majjahin Imam Ibnu Majjah. Maka kumaha atuh nyimpulkeun eta dawuh Kangjeng Nabi paman atuh ari saha jalma ahabba eta cinta hu ka man saha Allah saha wae jalma nu dipika cinta ku Allah pahuwa tah ari itu si man tah ari itu si jalma nu dipika cinta ku Allah teh pi a'la darajati eta tetep dina pangluhurna pirang-pirang darajat pangluhur-luhurna darajat nepi ka aya jalma nu dipika cinta ku Allah naon cenah tah anjeunna lamun netepan tepan ngan urang hayang menang cinta Allah kudu make ieu kudu make jembatan. Saha jembatan anak Kangjeng Nabi moal bisa tanpa jembatan eta moal ditarima gitu cintana urang ka Allah lamun ka Kangjeng Nabi poho nepi ka aya seorang wali Allah keur salat poho teu maca sholawat ka Kangjeng Nabi pan eta teh dina madhab urang mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad eta teh rukun salat. Di antara rukun salat anu wajib dibaca sabada tasahud akhir teh maca Allahumma sholli ala Muhammad wajibna sayyidina tambahan ku ulama. Eta teh wajib dina madhab urang teh. Ternyata maca eta henteu. Ai kitu teh salat dilingkum geus. Ngimpi dina impian aya nu nanya. Lain ari anjeun naon sababna maca sholawat henteu ka Kangjeng Nabi. Aduh Gusti abdi teh saking ku fokus saking ku husu ka Gusti nepi ka poho moal ditarima kusuna anjeun ka kami lamun kasih kami henteu mah aya anu ieu teh naon keur tahiyat teh pan dina tasawuf teh aya maca salam ka Kangjeng Nabi assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh maca teh nepi ka dinya teu wakal diteruskeun sampai meh nguping waleran Kangjeng Nabi ku cepilanjeunna. Ternyata cangkok kuping keneh diulang deui assalamualaikum tong diturutan ya aing moal anggeus urang mah salatna kayak dijawab ku Haji Ono gireun waalaikumsalam terus diulang-ulang sampai ka nguping waleran ti Kangjeng Nabi langsung ka anjeunna langsung ka hareup diteruskeun pan assalamualaikum teh pan uluk salam ka saka teh ka Kangjeng Nabi ayyuhan nabi rahmatullahi wa barakatuh pas nguping waleran kakaran assalamu alaina wa ala iban nepi ka anggeus gitu
Tah eta teh jalma nu geus dipika cinta nya ku Allah ku Kangjeng Nabi eta. Wa asrofil maqamati jeung dina pangmulyana pirang-pirang kadudukan. A'la darajat wa asrofil maqamat. Wa asrofil maqamati jeung dina pangmulyana pirang-pirang kadudukan, pangluhurna darajat, pangmulyana kadudukan. Naon atuh jalma nu meunang kacinta pangeran. Tong kacinta pangeran, kacinta guru we urang. Sepertina ya, di antara ribuan santri urang dipikanya dipika cinta ku guru. Wah, geus bagja. Sakuma bodoh oge gitu. Tapi dipika cinta ku guru, geus bagja eta. Sakuma pinter kan dipika jengkel ku guru, geus cilaka. Jadi puncak nama ilmu mah naon aya dina hate. Hate sa hate guru. Saking ku pentingna eta nepi ka didawuhkeun we. Dina naon teh? Saur Imam Sarqawi, man qala li ustadihi lima fa innahu la yuflihu. Sajalma anu ngajawab ka guruna, anu nyarita ka guruna, nah kitu. Sakitu lima karena naon? Nah kitu fa innahu la yuflihu, ieu murid moal meunang kabagjaan. Geus percaya we pokona mah kitu. Atuh kieu. Atuh kitu. Ulah sok kituan. Ulah sok gituan. Pokoknya mah muhun nya oke lah pokoknya mah. Kunci itu. Wa bijuhdi jeung kujuhud. Wa bijuhdi jeung kujuhud yunalu diraih atawa dirawatan naon arbabul ula. Eta tong. Wa bijuhdi yanalu ngarawatan jalma. Ngaraih jalma atuh langsung ieu mah pail. Wa bijudi jeung kujuhud yanalu ngarawatan saha arbabul ula pirang-pirang anu boga kaluhuran. Jalma-jalma nu keur waktu hirup dibere darajat anu laluhur naon tah koncina juhud kaeuntepan ku juhud. Saha di antarana arbabul ula anu boga darajat laluhur teh minal ulama il amilin, di antarana minal ulama iti para ulama al amilina anu ngamalkeun ilmuna, diamalkeun ku anjeunna nyalira tuluy naon disebarkeun ka umat amilin. Wasupiati jeung ti kaum supi ahli tasawuf, annasikina anu ahli ibadah, annasikina anu ahli ibadah. Artina kumaha? Ari istilah supiah mah nu mun urang mah anu diutamakeun ku ajeuna teh ibadah leuwih lobana. Ari ulama mah nempelkeun ulama anu digedekeun teh ngaji neangan ilmu. Supiah oge ieu sarua ahli tasawuf oge naon berilmu ibadahna ngan kana ilmu teu pati digedekeun. Ngagedekeun teh kana ayo we kana pengamalan gitu. Ari ulama mah ngagedekeunana kana bab kailmuan. Tah kieu cenah Imam Ghazali da dawuh tos eta mah sakitu. Syekh Nawawi pan sisina mah teh Syekh Nawawi nu nyusunna Salalimul Fudola teh sisina Kifayatul Adqiyah. Qala al-Ghazali ajuhdu fid dunya maqamun syarifun mi maqamati salikin. Juhud teh eta teh hiji kadudukan nu mulya tina kadudukan-kadudukanna jalma anu keur mapai jalan menuju ka Allah. Oh, mapai jalan satapak teh. Nepi ka cenah kahareupna teh wajahid yan bagi ayu awila fi batini ala salasi alamat. Jalma juhud dina batin kudu ningali ayat tanda tilu. Urang juhud encan dibere ciri ayat tilu. Cirina teh naon anu tilu teh? Ya pasti juhud lamun kaeuntepan ku ciri tilu. Al ula nu kahiji jelema juhud mah pasti bakal kieu, alla yafroha bi maujudin, moal ngarasakeun bunga kuno aya. Urang boga naon di imah bunga henteu. Ku harta benda naon bae rupana teu matak jadi sabab anjeunna bunga.
wala yahzana ala mafqudin jeung teu sedih ku eueuh. Lu urang can boga anu ya, can boga anu batur manggus boga anu urang mah can boga nanaon henteu. Teu sedih ku nu eueuh, teu bungah ku nu aya. Cirina eta hiji cenah tah. Berarti kumaha atuh sabalikna jalma juhud mah balyan bagi ayyakuna bididdin min dalik. Jalma juhud mah kudu sabalikna. Kumaha ari sabalikna? Wa huwa ayyahzana biwujudil mal, di mana-mana boga duit teh sedih. Boga duit teh sedih. Pengen haji opik lamun panen sok sedih atuh. Loba bayareun. Sedih lamun aya duit cenah. Wa yaproha bi faqdi sok bunga lamun keur eueuh. Nya kitu ya teu akur jeung urang. Ari keur boga sedih, sabab engke inget di akhirat berat ya. Tak buru-buru ku si kitu mah dibagi-bagikeun. Sedih mun keur aya, bungah mun keur eueuh. Jadi berarti meuning kumaha tuh? Meuning eueuh wae. Nu kadua cenah ayastawiya indahu. Jelema juhud mah bakal sarua ceuk pandangan manehna saha nu sarua teh damuhu wa madihuhu. Nu muji nu ngahina sarua wae. Dipuji ku batur teu matak ngagedean irung, dihina ku batur teu matak dempes, biasa we. Dipuji teu bunga, dihina teu nyeri hate, biasa saja. Tah, ieu ciri geus aya juhud tah. Pan urang mah dihina ku aing ngalikeun sia. Namun ngecrok mali bere aing. Eueuh juhud kitu mah. Ieu mah dihina ku batur, wios da memang pantes hinaeun sih. Dipuji ku batur teu bungah teu layak dipuji naon atuh pujianana. Nah ngomong mah ana hate mah aing. Nu muji nu ngahina sama saja. Pal awal alamatu zuhdi fil mal wasani alamatu zuhdi fil jah. Nu kahiji naon tah? Jelema anu teu bungah ku harta banda nu aya, henteu sedih ku nu eueuh, eta mah naon? Az-zuhdu fil mal. Jelema nu tersep kana banda. Juhudna kana urusan banda. Ari nu kadua mah teu sedih atawa naon kuno ngahina gitu, henteu matak bunga kuno muji, nu kieu mah teh alamatuz zuhdi fil jah. Jelema anu juhud kana urusan kadudukan. Jadi biasana lamun jelema hayang dipuji batur, nya manehna sok hayang diangkat-angkat kayak gituan heula. Resep lawan batur teh ih pangersaan masyaallah. Eta Ustad Nasuha masyaallah eta semua aya di jerukan mah. Moal nu kawas kitu. Urang pan hayang di kitu-kitu teh ya. Hayang di Allah eta tingali. Eta mah batur ngomong naon ge sabodot teuing. Lain urusan nah kitu tah. Tong loba teuing kapengaruhan ku omongan batur gitu. Rek diomongkeun naon bae anu penting mah ceuk Allah urang teu salah gitu. Aku jelema rek diomongkeun sabodo. Nu katilu ciri juhud teh ayyakuna umsuhu billah. Jelema anu ngarasa senang ku saku Allah. Bungana teh ku Allah we, lain ku jelema. Wal ghalibu ala qalbihi halawata taat. Jeung hatena teh kabulen ku rasa ngeunah ibadah. Oh lamun sujud ka dekul ti dekul-dekul. Ya amis gitu sujud teh ngeunaheun teh. Lamun wiridan gitu lamun sila teh kakarak inget-inget teh subuh weh. Damureun anteng gitu. Jika baheula mah saat teh nu di Purwokerto teh Mbah Abdul Malik gitu. Saking kungeunah pan wiridan teh. Nepi ka teu sadar diuk teh rarasaan teh lain sajam 2 jam. Yuk gitu. Hari biasana pantos duhur teh lamun ngadaguan bari ngadaguan santri gitu. Ngadaguan santri nu wurudu nu kacai gitu. Salat duhur teh berjamaah sok dimulai teh 1:30. Sok ditungguan ngan anjeunna bari ngadago santri teh bari wiridan. Bari nyepeng tasbih we socana mah peureum dari adab-adaban wiridan panon peureum. Lamun teu panon peureum cenah naon? Ayut fi'al kahroba non mareuman lampu kade bisi urang ieu dinya mah cenah wiliran sok dipareuman lampuna gua aliran naon je lain aliran kudu apal heula ya adab-adab zikir teh di antarana supaya fokus ya hiji tong caang
parem ngarah pugu sarena mareman lampu teh ngarah teu loba tetempoan lamun lampu caang cenah gondul basor tuh kitu ari tina sabab urang teu nyaho teh jadi goreng sangka ka batur teh lain pugu erana gigireunana tadi poe lain teh adab-adaban diantarana teh anjeunna kitu socana bareng tapi tas bae muter ditungguan ke setengah dua da sok miwarang ceng komat itu biasana teh iman teu nepi ka jam 2 geuning teu acan miwarang keneh we teu biasana gitu nepi ka setengah 3 encan nitah keneh wae kieu we aya muter geus ngadeuketan jam keneh asar waduh kumaha ya nu wani noel teu wani akhirna kumaha diantawi salasawes keluargana jang komat teh tos tong di eta terus anjeunna berjamaah santai sadayana anjeunna masih dina tempatna keneh kieu we muter ditungguan 2 poe kieu masih keneh cali 3 poe geus saminggu masih kitu keneh wae sabulan kitu keneh wae muter ieu mah atas bena lain parem eta Haji Opik asa aneh kitu ya aya naon buah-buah yang nambahan sawah nambah naon gitu eta ditungguan sabulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 11 bulan 12 bulan ke 1 tahun posisi masih kena tetap gitu 2 tahun masih kena gitu pas 3 tahun pas setengah 2 pas 3 tahun setengah 2 sekarang anjeunna teh jangan komat tah terus ditungguan tuh harus 3 tahun posisi masih tetap di dinya komat saja eta bungahna santri ayo meureun da nyaho ngaranna ge nya tadi ge memeh anjeunna peureum teh biasana nu sok berjamaah teh apal santri teh belah dia saha Haji Ono mah belah dia belah kiri ya gitu nunutan wae pagawena teh gitu aya kitu teh anjeunna teh biasa salat teu aneh biasa we nganu aneh mah batur kabayang dina jero 3 tahun aya pas kitu beres meureun salat socanan eta ditinggalikeun ka mana si Anu oh si Anu tos mukim tadi aya keneh oge kenapa geus mukim di wae si Anu ieu sayu si santri anyar teu warauh araraneh kieu teh ayeuna indung ngawartosan salaresna mama teh wiridan teh nundutan teh 3 tahun anjeunna sadar teu sadar anjeunna nyalira tah salah sawes guruna Abah Habib Lutfi Purwokerto Bah Abdul Malik nusok ditawasulan gitu nya bisi urang aya katingali paingan harita geus jam 8 jam 9 masih tungkul keneh wae boa ye boa nepi ka aya nu salat subuh geus caang can salam keneh wae makmumna lieur kumaha ieu teh geus tinggalkeun begitu mah sare dumuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rabbin fa'ana bima lamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina tawassalna bi ta'alumi tawassalna bi ta'limi antar zuqalal wasi'a wa antar zuqal abdi tawassul ku pangaosan abdi tawassul ku pangurukan mugi Gusti Allah rizkian kajembar